si hayang terang naot ibu ieu dina jalalen dicirian we si bohong. Ibu aing ngaran maot teh dina surat An-Nisa ayat sabaraha nya ayat dina jalan nu ayat ta baru tahu lah ini dia kami ulang tiga-nya nanti ulang senang buka we bukan nama Anissa we ya pilari itu ibu bukaan di unity hiji 2 3 nya selama 2 lama iya a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim aina mata kuno di mana wae aya anjeun kabeh cenanya eta yudrik pasti bakal nyusul ka anjeun kabeh naon al mautu maut terus jadi kebutuhan amanah udah tuh berbekal mah bukan amanah orang mengajarnya kas dosa terus bawa naon kurupu ya terus bawa udah terus bawa hui anu rada nah ungu enak hui airnya ayah alhamdulillah kedua lah ini harus kena umpul ayo hui masuk di gambar eta teh sirop teh hui teh padahal nama nya enak hui ungu teh sok tidak mau sirop karena sebaik itu biasa baik kehayang teh kaboli bo terus kenapa kamu diberi kieu marodo itu tadi nya ayeuna mata kuno di mana wae aya anjeun kabeh eta yudri pasti bakal kemangihan nyusul atunya yudri pasti bakal nyusul kum ka anjeun kabeh naon al mautu mah udah teh ku bakal boga nomor teh nomor sabari dinya anak umur 35 bukan nomor hiji bukan nomor 2 apa ayat mah ibu tadi iya ayat itu bisa 35 ada anot dengan bayi lahir geus anot apa itu untuk kan 25 tahun tuh jadi anu ngamal teh bakal nyusul awak-awakan ka urang sadaya nanti buka umur urang teh 55 tahun lupa 60 tahun luka isukan luka ayeuna mana kudu ingat naon teh ibu urang teh jadi ge kudu bahagia hirup teh ulah di akhir usia aku ada berkat dengan bahagia manu tapi anu loba pikiran bang emok madu bang emok geus bang emok kalena salatnya kesiri bisa aduh bang emok masuk Doi, akhirnya udah orang di jauh yang punya derajat punya umum ini. Doi, bang emok tau, bang rumah milu mikiran, bang emok nggak bisa pisah. Mok, bang emok kalau setrek yuk, aku berjanji. Senang. Kamu dina bobohan aku berjanji akan sehidup semati. I love you bebe. Coba heula ayeuna geus kieu mah alapi jiwa. Bohong mah. Paling ayeuna kumaha pas sakit di bola meja. Itu yang bau ya. Aya samari. Ai bola mah bau lagi nya. Kalau kemudian pengantin mah asli gitu. Oh ibu bahulah, ibu bahulah. Kena maut ibu ya, karena maut itu disedawain. Aina mata kuno di mana bukti di mana aya anjeun kabeh eta yudrik pasti bakal nyusul kum karanjeun kabeh naon al maut mah. Urang berhak balik ya minta kana maut supaya urang benar-benar ibadah ke Gusti.
Mudah-mudahan ibu kurang dina nalika maot teh sing non cicing nanti dina sing sae ibunya dan teu sae maca Quran sholat dina YouTube mah bukan sholat bukan sholat subuh teh dilanya pas ditukun terus non ya mudah-mudahan jadi saksi kurang nya. Nah di mana-mana orang bukti ayana oge ibu pasti maot mah bakal nyusulan bu si kurang hanya kan di seorang boga naon keur bakal maot teh nya urang sok sieun maot mah tong sieun da kabeh bakal mah maot mah tong dibungkung kan urang boga naon atuh teu sieun maot bung maot mikir eta kumaha ibadah ka Gusti kalau pokoknya lainnya orang masih kene kumenang dalam dunia masih kene hirup di pikanya ku Gusti terus gede bu panjang si apa dia mencari apa walaupun tuh jeung sok sanajan bukti arajeun kabeh eta piburu tetep dina bet kirang-kirang benteng musayyadatin anu jangkung murtapi akin di matabunya dina sarana murtapi akin benteng anu mau ibu sanaja urang ayeuna naik kana benteng anu luhur sampai ke batu bisa naikna nya ku saking luhurna tetep maotna bakal usulan maka kurang kudu nanti persiapan ikan non panusul eta mah itu tahu wa itu sibuhumnya cenah lamun keuna dari orang Yahudi wa itu sibuh jeung lamun keuna hum itu Yahudi naon hasanatun kaalusan eta teh cenah yaqulu maka non ngarusak itu Yahudi hadihi ari ieu teh eta min indillahi tetep disandingkeun Allah bangunan asal Yahudi mah mewah ya termasuk kana beda-beda ya mewah tetap aya anu katelah dina surat Al-Baqarah mah orang Yahudi jeung Nasrani terus Nasoro lah gitulah Nasoro ini kebanyakan apa lagi ya kebanyakan apa Nasoro lah Nasoro ini nah kewaun ke urang teh ibu samene urang teh asupkan anu ka golongan mana ewa aya maju ke Islam jadi mun aya bumi kunaon segala punya bukan warteg beli oh terus ke cenah jadi lamun ngeunaan cenah kalusan eta teh disandingin Allah susah jeung Yahudi udah Nasrani buka Allah kan Allahna tilu Tuhan ayah Tuhan Bapa Tuhan isi budak nepah aya hujan ulah isi mu aya nya jelas ya kalau kita dulu lah si iya terus ke teh mana tadi teh tah wain kusibum jeung di mana-mana ngeunaan ka itu Yahudi naon sayiatun kagorengan eta teh min intik eta teh di anjeun Muhammad ya jadi ari eta mah nyampo benten daun kan goreng Muhammad beutik Yahudi gitu ya itu anaina nasara mah caritakeun Muhammad ulun ari sakabehna tina kaalusan jeung kagorengan teh eta min indillahi tetep disandingkeun Gusti nah dirinya ibu ragas ari kaalusan kagorengan teh Gusti Allah bu nah Gusti Allah tidak halus tidak goreng eta diri dulu berpikir dina surat Al-Hamah hafujur roha wa taqwa
sama tutup baik takwa Tuhan ya selalu pilihan pilihan dua ada kayak sawarga ada neraka tau jadi orang teh kudu berpikir tak disarankeun urang teh kudu berpikir teh dengan tajul arus aya Bu dina berpikir teh dina tajul arus tuh tah urang teh kudu ieu Bu berpikir dia lamun manggihan tadina beurangna anjeun teh naon teh kealusan maka urang teh kudu naon maca alhamdulillah lamun urang manggihan kagorengan cenah kudu naon tobat ka Gusti Allah ari kana tobat teh naon Ibu oh tobat seberapa anu bari naon tobat kalau kita ampun ka Gusti Allah lamun umumna mah Bu tobat teh jalur harfati mamdudah bil harfati mah usik tina goreng kana usik alus contoh pamangkalina kana ayu ton ayu mangkalina aduha tolu ankalina tara 10 wudu alaksanakeun anu kalina tara taubat alaksanakeun taubat anu kalina tara kopia alaksanakeun kopia eta tobat unggul Ibu usik goreng kana alus cik anu tadina pengajarankeun kopiah alus goreng ayeuna urang alaksanakeun jadi toh urang mata dengan dari ibadah mah umum kerja kalau habis maut mah bisa jejorokan Gusti kalau semua ibadah bohong ayeuna we ibadah khusus-khusus gitu bunyi ya ngerti sadayana Bu nah dari tahun kami mana ada bisa kia tubuhnya mudah-mudahan sok sanos kabayutnya ada juga kabayut pasti mau kasih sadayana coba Pak sebenarnya baru mah mah geus ngalasan itu ka wajib boleh ini baru betul anak muslimin wa muslimat minal mahdi ilalah inti dibuaya dibuaya dina Aisyah nih orang bikin karena kalau bikin sama kewajibannya nyar segitunya bila ditaufiq wal hidayah yang sama mobil ayat al-fatihah ibunya ada boleh orang teh kita pura si mawat di teh aing bisa gitu gak bahaya itu ulang teh mawat jadi kilogram kan dia nyeratnya ingatkan dihapuskan di bisa ibunya tapi masanes kayak kumanya kurang bersama-sama itu nambah diri ke Gusti kita mah ayat saya nama Gusti Allah ayat awal nama kita bolan situnya sekian wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.